makruh itu lain gitu. Bingung kalahkeun aku pangbatalan. Nah, jadi ulah teu nyemut-nyemut kana teh. Ieu mah gitu. Jang ngadugikeun bahwa laku gitu teh saur dina ieu kitab hukumna makruh gitu. Salajengna wa taqdimu ihdahuma jeung ngaheulakeun hijina qadamaihi kamayana kalangkung wa ilsoku qadamaihi jeung ngarapetkeun dua dampal suku si musolli kieu teh ngarapetkeun dua dampal suku si musolli kieu nuju salatna dirapetkeun kieu sok beradil jeung syariat da saekrun tuh atuh dan daya kasaimbangan gitu tah pamakruhan ieu